Salam. Ya, puji Gusti urang masih tiasa ngadangu bewara dauhan Gusti dina dangat ayeuna sanajan dunia dangat ayeuna nuju gempar sieun ku virus corona. Nah, para bagi sadayana ulah hilap umpami urang nyaketan Gusti aya nyarengan urang sadaya. Para bagi sadayana tema dina dangat ayeuna kami urang masih tetep nyata jadi saksi. Nah, tema alitna dina dangat ayeuna mangga urang milari Gusti. Para bagi sadayana urang baca Alkitab anu aya dina Jabur pasal 38 urang baca ayat 1 dugi ka ayat 14. Kieu ngadawuhan Gusti pikeun pamimpin biduan, pikeun yudutun Jabur Daud. Cek pikiran aing arek hati-hati ngajaga lampah jeung ngajaga letah sangkan ulah mata dosa salira nu jarahat teu darekeut aing moal ngomong naon-naon. Tuluy kaula bungkem teu kecat-kecat teu ngomongkeun nu hade-hade acan. Tapi beut asa tambah kasiksa. Jadi kakungkung ku rasa tagiwur beki di pikiran hate beki susah tungtungna sumut teh bedah. Nun Pangeran sakumaha deui hirup abdi teh iraha abdi kedah mau teh waktoskeun kantun sakumaha deui umur abdi teh ku pondok Gusti nangtoskeun umur abdi teh keur Gusti mah jangka hirup abdi taya hartosna. Tetelah hirup manusia mah mung sarenghap ambekan teu leuwih ti kalangkang pagaweanana kabeh mubadir ngumpulkeun kakayaan tapi teu terang engke keur saha. Naon deui atuh arep-arep abdi nun Pangeran? Nyata Gusti abdi ngaharep luputkeun abdi dina sadaya dosa sareng ulah diantep dileceh ku nu garujul. Abdi rek ngabisu moal kecak-kecak ka Gusti anu janten nu nyangsara kieu ka abdi teh. Parantos atuh ngahukum teh abdi meh paeh ku panyiksa Gusti. Ku karana dosana jalmi ku Gusti dihukum dihajar. Gusti ngahukum lir geget ngaruksak barang kanyaah anu gaduna. Tapi hirup manusia mun sarenghap ambekna. Dungu paneda abdi nun Pangeran ngadangu jerit abdi ari abdi cerik teh sempingan sami sareng sadaya karuhun abdi oge numpang di Gusti mun sakedak. Parantos abdi kantunkeun hoyong rada senang heula memeh teu aya sareng moal aya deui. Para wargi sadayana urang parantos ngadangukeun dawuhan Gusti anu nembe diaos ku urang sadayana anu janten tema dina dangat ayeuna urang kedah milari Gusti, urang kedah nyaketan Gusti dina perjalanan kahirupan urang sadaya. Para wargi sadayana aya sabaraha hiji anu tiasa ditingali ku urang sadayana dina dangat ayeuna. Anu kahiji naon sababna urang milari Gusti? Naon hartina urang milari Gusti? Para wargi sadayana dina Yesaya mangga urang aos Yesaya pasal 55 ayatna anu kagenep. Yesaya pasal anu ka-55 ayatna anu kagenep kieu unggalna dawuhan Gusti. Geura tarobat ka Pangeran, geura sasambat ka mantena anu geus deukeut. Nah, para wargi sadayana urang ningal dawuhan Gusti dicarioskeun di dieu umpama urang sasambat ka Pangeran, Pangeran aya nyarenga dina kehidupan urang sadaya.
Nah itu anu kahiji para wargi sadayana. Anu kadua, kunaon urang milari Gusti, kumagi Gusti nyarioskeun ka urang sadayana. Dina Matius pasal 6 ayat 33 disaroskeun, carilah Tuhan dan kebenarannya, carilah wajahnya selalu. Itu dina Zabur pasal 105 ayat 4. Dina Matius pasal 6 ayat 33 disaroskeun, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Para wargi sadayana ida dangatayana urang ninggal kejantenan di tengah-tengah dunia kiwari anu teu maparin kasenangan, anu teu maparin kabagjaan. Naon anu aya para wargi sadayana nyaeta pikasieun para wargi sadayana. Sadaya umat manusia di alam dunia kiwari nuju dirundung duka kumargi aya penyakit anu istilahna mematikan. Da teu aya saurang oge anu tiasa para wargi sadayana ngalampakeun sapartos kawasaan Allah, naon anu dilapatkeun Allah. Nah dina dangatayna naon anu kedah dilampakeun ku urang sadayana. Anu kahijina para wargi sadayana anu tadi urang kedah percaya ka Gusti para wargi sadayana. Urang nyanyakeun hirup urang ka Gusti. Urang terang Gusti aya nyareunga dina kehidupan urang sadayana. Nah kaleresan tema dina dangatayana kang urang sadayana urang jadi saksi. Naon anu urang kedah dugikeun ka para wargi sadayana anu butuh pertolongan, anu butuh hal-hal anu geunaan secara rohani kangge urang sadayana. Disaroskeun dawuhan Gusti, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di dalam hal ini para wargi sadayana dawuhan Gusti nyatakeun ka urang sadayana, urang kedah tiasa ngabawarakeun naon anu aya dina dawuhan Gusti. Dawuhan Gusti nyadoskeun segala sesuatu ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah dangatayana kan urang sadayana urang ningal tadi sakumaha Raja Daud. Ayat tadina anjeunna dina Matius ayat tadi anu diaos ku urang dina Mazmur fasalna anu Zabur pasal anu ka 2:38 tadi para wargi sadayana. Urang terang di dieu naon anu disuhunkeun ku Raja Daud. Dina bahasa Indonesia para wargi sadayana dina ayat 5 nyaeta dina Zabur pasal 38 ayat 5 kieu unggulna, ya Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya berharap kepada Tuhan para wargi sadayana. Ieu Raja Daud terang anjeunna kegiatan anjeunna salaku manusia terbatas, tapi anjeunna ngandalkeun Gusti na segala-galana. Naon anu dilampangkeun ku Raja Daud disaroskeun Gusti nyaeta wartoskeun ka abdi, nyaeta umur abdi, anjal abdi. Nah para wargi sadayana dina dangatayna urang salaku manu percanten ka Gusti di tatar Pasundan. Sanajan dina dangatayna urang mun sakedik, tapi umpama urang ningali di dieu tadi para wargi sadayana naon anu didugikeun ku Raja Daud anu diaos ku urang tadi dina aosan anu diaos ku urang. Jadi resolusi dia para wargi sadayana mapari hal sabaraha hal anu kedah dicana ku urang sadayana dina ayat-ayat tadi para wargi sadayana. Umpama urang lihat ayat-ayat anu diaos tadi ku urang sadayana, di dia dicarioskeun secara manusia cek pikir aing arek hati-hati ngajaga lampah jeung ngajaga letah sangkan ulah mata dosa salila nu jarahat teu daraekeun. Aing moal ngomong naon-naon. Nah urang ningali dia kumaha Raja Daud, saresna anjeunna berdiam diri, anjeunna teu tiasa ngalampakeun naon-naon, tapi didorong ku kekawasaan Allah. Disaroskeun dina ayat-ayat anu diaos ku urang tadi. Dina ayat anu kadua, tuluy kaula bungkem teu kecat-kecat, teu ngomongkeun nu hade-hade acan, tapi beut asa tambah kasiksa. Jadi kakungkung kurasa kagibur beki di pikiran hate beki susah untungna sungguh teh bedah. Nah para wargi sadayana
Jadi orang ningali kumaha keluhan Raja Daud. Tapi dina ayat 4, dina ayat 5 nun pangeran sakumaha deui hirup abdi teh, iraha abdi kedah maot teh, waktoskeun kantun sakumaha deui umur abdi teh, ku pondok Gusti tangtoskeun umur abdi teh. Keur Gusti mah jangka hirup abdi taya hartosna. Tetelah hirup manusia mah mun sarenghap ambekan teleuwih ti kalangkang. Pagewanana kabeh mubadir ngumpulkeun kakayaan tapi teu terang engke keur saha. Nah para wisadayana Raja Daud menyadari dina kehidupanana. Anjeunna menyadari dina harta dunia ieu para wisadayana teu langgeng. Anu langgeng nyaeta upami urang percanten ka Gusti Yesus, narima Gusti Yesus Kristus, urang miharap na segala sesuatu mun Gusti nun Gusti ieu kahirupan abdi. Raja Daud rumaos umpam anjeunna rumaket ka pangeran. Disarioskeun dina ayat 8, naon deui atuh arap-arap abdi nun pangeran. Nya Gusti abdi ngarap luputkeun abdi dina sadaya dosa, sara ulah diantep dileceh kuno garjul, abdi rek ngabisu moal kecat-kecat. Dan Gusti ku anjeun nu nyangsarakeun kieu ka abdi teh parantos atuh ngahukum teh abdi meh pae ku panyiksa Gusti. Ku karana dosana jalmi ku Gusti dihukum, dihajar. Nah para wisadayana urang ningali dieu naon anu didugikeun ku Raja Daud. Anjeunna menyadari dirinya yen di dunia ieu saurang oge teu aya anu bener. Sadaya manusia ngalampakeun dosa. Tapi anjeunna sadar Gusti sakitu minyaahna ka manusia. Dugi ka Gusti Yesus pupus di palang nalangan dosa-dosa abdi sadayana. Nun Gusti Raja Daud nyarioskeun abdi nyanggakeun hirup abdi kena dampal pan Gusti. Mugia Gusti nuntun nuyul abdi nun pangeran. Abdi teu bisa naon-naon mun abdi miharap ka Gusti, Gusti anu tetep nyarengan dina kahirupan setiap jalmi anu miharap ka anjeunna. Para wisadayana dawuhan Gusti dina Zabur 118 ayat 8 disaroskan, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Nah para wisadayana perlindungan urang nu dongkapna di Gusti. Dangat ayeuna urang ningali para wisadayana kejadian demi kejadian anu terjadi di Jawa Barat kurang langkung 80 kena perantos aya kasus, tapi kange urang sadayana urang percanten ka Gusti. Urang sanajan ngantun ke alam dunia, Gusti parantos mapari tempat anu langgeng kangge setiap jalmi anu percanten ka Gusti. Urang terang anu terjadi. Mun urang terang dua hal anu teu tiasa ditolak ku urang selaku umat anu aya di dunia ieu nyaeta kelahiran sareng kematian. Nah para wisadayana teu aya jalmi hirup salalanggengna dina alam dunia ieu. Dina aya waktos urang oge pasti ngantun ke alam dunia, terang iraha urang ngantun ke alam dunia. Tapi kangge urang para wisadayana parantos ngagaduhan hiji jaminan dina kehidupan urang sadayana, jaminan anu dipaparing Gusti. Hiap ka ka kami saukuran mopo Gusti maparing jalan keluar kangge urang sadayana. Para wisadayana dina enjing-enjing ayeuna sangaja urang patebih, sanajan urang aya anu di Padalarang, aya anu di Cipadung, aya anu di Tanjung Sari, mugia ieu dawuhan Gusti ka urang sadayana maparing hal-hal anu enggal anu tiasa diterapkeun dina kehidupan urang sadinten. Urang kedah percaya ka Gusti. Gusti pasti nyarenga dina kehidupan setiap jalmi anu gumantung ka mantenna. Para wisadayana teu panjang lebar ieu dawuhan Gusti mun sakedik, tapi mugia dawuhan Gusti ieu tiasa janten enten dina kehidupan urang sadayana, tiasa janten obo dina kehidupan urang sadayana supados urang teu bingung, tapi urang percanten Gusti tetep nyarenga dina kehidupan urang sadayana. Immanuel, Allah beserta kita.
Nah para wali sadayana mugi dawuhan Gusti anu singkat dengan dayana tiasa janten bekal kangge urang sadaya. Mangga urang ngadoa. Gusti abdi dongkap ka payuna anjeun dina dangat ayeuna. Abi muji syukur ka anjeun ku kaasih anjeun. Panyarengan Gusti na kahirupan abdi sadayana. Sanaja dunia gempar duwi ka dangat ayeuna. Gusti abdi kagungan Allah anu hirup. Anu tetap nyarengan dina kahirupan abdi sadaya salaku anu pertanten ka Gusti Yesus. Gusti hatur nuhun kaya anjeun ka abdi sadayana. Abdi nyanggakeun kana dampal kana Gusti. Sadaya jamaat Gusti. Mugi dituntun dituyun disarengan diau bangku kawasa Gusti. Tebikeun dina balai anu teu diharapkeun terjadi ku abdi sadayana Gusti. Gusti abdi madoakeun ngadangat ayeuna khususna kangge bangsa Indonesia. Gusti abdi nyuhunkeun anjeun barang damel di tengah-tengah bangsa abdi. Supados bangsa abdi tiasa kenal saha Gusti anu hirup, anu nyarengan dina setiap kahirupan jalmi anu percanten ka Gusti Yesus. Berkahan pemerintahan Nabi Gusti. Bapak Presiden, Wakil Presiden, sadaya aparat keamanan di negara abdi. Abdi sangakeun kana tampal pra Gusti. Mugi Gusti papari karenjana hikmah akabudi kabijaksanaan supados negara abdi teu bingung tapi bener-bener naon anu katampi ku aranjeunna mengucap syukur ka Gusti. Kitu oge kang abdi sadayana jamaah sanajan teu kumpul dina dangat ayeuna Gusti sadaya. Abdi madoakeun aranjeunna sadayana mah Gusti sarengan tantayungan. Sadaya jemaat Gusti anu susah dihibur, anu teu damang-damangkeun ku Gusti. Nun Gusti adu miharap ka Gusti. Anjeun tetep aya dina kehidupan abdi sadaya. Hatur nuhun ama, hatur nuhun berkahan sadayana jamaah-jamaah anu aya di Tatar Pasundan. Di mana aranjeunna aya Gusti anu lemah iman dikiatkeun imananna, anu teu damang-damangkeun salirana sadayana dina kebutuhan ekonomi kiwari Gusti langkung anjeun terang wargi-wargi abdi. Mugi Gusti berkahan secara jasmani dina kehidupan aranjeunna. Ama hatur nuhun. Ieu paneda abdi sangakeun mugi lebat panjenengan Gusti Yesus anu janten juru salamet abdi. Haleluya. Amin.